Gadis keneh eta mah. Oh iya teh. Eda teu ngabohong abi mama. Terus 4 tahun puterana. Eda teu ngabohong abi benar. Puterana geuning disuruh kalah ka dieu udah. Peda he mata pas kalebet teh neng ulpah rerencanganana oh pasti nya. Lihat kurang lupa. Berarti neng ulpah kelas 2-nya. 4 tahun sakit. Oke, wina paling dah motor mah disimpen di uratna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Tasik Selatan. Baiklah warga Tasik Selatan, kali ini kita akan berkunjung ke sebuah perkampungan, yaitu namanya Kampung Puncak Suji yang berada di wilayah Desa Mangkon Jaya, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Tapi jalanannya masih kena ekstrimnya. Nya ieu mah atosnya. Nu eta mah masih ieu tos diomean kamarinya. Nu paling mana? Eta anu tanyakan. Tapi ka ditu macannya. Acan. Oke, kita lanjutkan warga Tasik Selatan. Nah, terasa panas sekali cuaca memang di musim kemarau ini sangat panas sekali, dan di perkampungan ini masih banyak didominasi rumah-rumah panggung, dan terasa adem sekali apabila kita lihat rumah panggung yang diminimalis kayak rumah batu begitu, kelihatannya sangat adem sekali, dan terasa sejuk sekali. Kita akan coba berjalan terus ke depan sambil jalan-jalan melihat keindahan perkampungan yang berada di wilayah Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Dan kebetulan di siang hari ini saya tidak bawa kameramen, soalnya punya kesibukan masing-masing, dan terpaksa saya pegang kamera sendiri ya. Dan masih berjalan, kita akan berkunjung ke sebuah rumah. Di situ ada sebuah rumah cantik panggung, dan di situ ada perempuan, kelihatannya seperti gadis padahal dia sudah punya anak. Hampir tertipu saking cantiknya itu. Anak siapa saya juga kurang tahu. Dan kita akan coba sebentar lagi kita sampai. Oke, kita akan coba masuk dan kita akan berkomunikasi. Musim jamu ya. Kemarau tapi musim jamu ya mah. Kemarau tapi seueur jamunya teh. Asa benten tinu sana sih. Mani bareureuh. Alim. Alim, aku abi mah reuwas dan naik mah. Nuju ngontrol mirali-mirali jalan teh dia mah. Ka dia aja. Masih nuju nyarantai teh. Aduh nuju nama. Emak nuju nama naon? Kang naon? Oh, sasihan. Nah, henteu nonton ka ieu mah. Ka kacamatan. Jalan teh acan. Kan kamari mah atos nu itu tuh nu Gunung Semung kamari teh. Anu ngawetan aya ti Neng Ulpah, terang sang Neng Ulpah teh. Aya dan video na gini Ulpah. Insyaallah meureun abi bade ngadamel klip naon teh. Pop Sunda Batuwangi meureun. Da kamari tos di eta Neng Ulpah tos nyana sugan kersa. Ya rencanganana. Oh, sahanapun Neng Ulpah mah sahanapun. Ari ai? Eta Ulpah mana? Ulpah itu mohon. Ari ai sakola keneh. Ambil tos gaduh. Oh, tos gaduh puter. Mohon. Sahanapun Ulpah. Oh, sahanapun. Tapi atuh gaduh putra. Ulpah ka sakalanya. Sakola keneh. Tos diposting jalan ke paling itu, kamar tos diklarifikasi kok.
Anu Kali Ci. dia juga Se- pos. Bade Kang Mamat teh kemarin di penak di sawah. Cenah da kamari mah namanya beres pali ditu atuh. Kang cenah pali siap ceking. Namanya kabut jeung ayeuna. Ada tadi kamera Pak. Biasa kamera ge naon. Isi. Gaya dulang butut Pak. Moal atuh nyebal. Nah, amun kot siga gadis keneh eta mah. Oh iya teh alhamdulillah. Eta teu ngabohong abi mama. Terus 4 tahun putra Eta teu ngabohong abi menaon. putra lagi di juru Wah, kalau peda we mata pas kalebet teh Neng Ulpah rerencanganana oh pastinya. biar kurang lupa masih. Berarti Neng Ulpah kelas 2-nya. 4 tahun nikahnya pulang. Kayak Wina paling da motor mah disimpen di uratna nu gede di tongo. Abi mana ti leuwih ranca mah sanes tepi Cipalu. Mun terang benten mah ge. Cipalu. Ya, anak nu di terminal kahana. Abi mah di damal mah di pos Udung benernya. Kuno Dudung, Kamu tahu udung anu karang kemarin. Kalang LN. wargi teteh. Panikahna ka budak Haji. Iis. Wargi parosan pasti kenal ka Abi. Pasti kenaleun atuh naon. Iis nada wargi keneh. Haji teh budak Haji almarhum aya tos naon teh. Raka pungkur mah kebon teh Pak Haji Dana teh ku pun biang di garap Sumuhun. kali dieu teh ka pungkur mah. Bade teras ka dieu heula mak. Nuhun. Da Kang Mamat kamera tos mewarang meureun siap ceking. Geus engke pami bade uwi bener nyuhunkeun jamu mobil. Ayeuna ge mangga kersa eta mah. Ti bumina saya. Hah? Bumina saha? Ieu teh Pak Arif. Oh anu neme si Bapak Pak Arif. Pak benten deui kebon kai benten. Mana sami sareng abdi atuh namina teh. Sudah. Pak Arif ge sami. Penak sareng RW Pak Arif atuh Oh, paceng Pak. kot di sami-sami atuh Oh, cing itu sareng Pak abdi. Arif RW, ieu mah Pak Saripudin. Aduh jeung sami-sami atuh Ngan kumaha sobat jeung. Arif. Wah jeung Pak Arif anu gaduh anu gaduh si aing gadi eta kitu geulis ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu episode yang pertama dan terima kasih banyak yang selalu tetap setia menonton channelnya Tasik Selatan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.